Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput. Sugan teh mau ada datang deui euy. Salamet teh ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Ayo usik Eta Kang Wah, baru kada benang meureun. Wah. Gelo ngabinti heuh. Ngabinti woi. Iya, modal sak. Anjing. Eta gerakan naon eta? Hebat deuleu. Weta. Besar. Iya. Oh, sia. Aya eta Kang Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Iya woi. Woi. Dari Kakak. Woi. Kayak eta dipunak. Ingat dong dibawa ulin gitu ah. Oh, serius. Oh, iya. Hari Sugan jeung lain ahli silat. Musik atuh. Gelo. Tah yang kau. Iya. 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 Mereka bomohan. What? Lain tadi balik kesempatan buat antep men. What? Anjing aya. Gelo si anjing jambak si Sinawan. kanjut aing dipencet. Iya. Karasa bergeus pasti net. Gelo ieu leutik-leutik ieu mah. Usik nama. Musiknya lain lumayan sih gue. Udah. Aduh. Tadi ya sih. Gelo amun saya. Akak rek naon. Rek naon obat. Anjir, muni gede dulu. Lain akak gareuleuh lah atuh. Besar amat. Harungkeun kayaknya tak ka sungai. Aya nu ngece. Alah. Ya anu bapak dewek eueuh. Oh teu aya Kang. Di dieu tadinya nyumputna teh. Alah, nah kamari
atuh akak pikahariwan. Bu silaka euy. La naon kali sia? Pikahariwan itu orang santa juga nama. Aya nu lah. Lapor dina got eueuh. Dikali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna ge da loba atuh. Kumaha geus ieu bapak aing heuleu. Atawa milu ka rombongan sajen. Ada tara. Urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Ada tara nih. Anu jadi bapak heuh. Da bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayaknya ka Jati Makmur. Da ka Jati Makmur we ka dieu. Nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah aya naon dinya? Ieu istilah ieu. Kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA. Kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kainya we hayu ah. Yayasan Amalillah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana urang kayaknya sekalian minta ongkos. Rek minta dolar lin. Lain dewek rek minta itu rek mere. Kuring mah rek minta jam tangan. Pan geus teh. Habeun we lain keur panayagan. Engke panayagana panggung engke. Hayu atuh moal macet gitu. Kan bae urang saseleke we. Saseleke we kadinya. Bari neangan bapak, sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung. Nya. Tugening ti Yayasan Amalillah Pusat teu. Nya permintaan lagu dari Bendahara Umum ieu mah. BPP Yayasan heuh. Bapak Erperi, ieu mah Bapak Erperi Sunarto. Suranto. Mawar bodas cenah itu. Mawar bodas akang. Anu kitu teh geuning. Mapai jalan satapak. Ngajugjug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuncuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul nah ya teh Seakang pada giring kau. Yang Berlin kami lunjak
sakapeng eres subahan dina ngudang cita-cita sebab menuju jalan murni gogodana gonta ganti gogodana kira-kira terarido mana atuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh kajadi-jadi penyakit atuh make jeung terarido segala mawar bodas mah dangdutkeun geus sok nyata kitu bari jeung dewek teh dikenangan era aing ku bapa hajat nepi ka dijieun masalah teh sia teh naon masalahna urusan ieu geus can angeus geus nyieun deui mun teu kaopreureuh teu kaopreureuh sing da sia teh geus karolot atuh da rumasa ya geus kolot atuh sing boga ka era deui kaera gede Bapak R Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waraga saeutik kikieuan teh oh nyanya atuh akal sanyawer sanyaon ka dewek prioritaskeun ku si lain gede teh kanyaahna ka urang-urang sararea aja agung ka seniman teh ka seniman mau ka masyarakat urukan teh bakti sosial teh agung sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang moal api mah ieu nya iki manangap wayang pan kabagi sararea pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh namahanana teh heeh nu mata garepek seuri we sapoe teh eureun-eureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur awet muda heeh banyak ketawa mah awet muda ongkoh kan ngalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh meuni kasep gitu padahal yuswana mah teh tos 18 tahun 18 tahun mah budak heeh kana beuki cantik Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor sumuhun Paji Nang Raina Paji Nang tuluy itu Bapak Tata Sugiri belaan cul nepi ka barang kiri mongko lengkeng mah udud mah leuteunana sanyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Can Pak Aris bos pabrik kerupuk Paris Anta Prima keluarga Jatiluhur Jati Asih Can Bapak Kusnandar Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina ti Beijing di Beijing ayeuna dek ka Itali waduh marukana urang wado Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku sila lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungkul deuleu anu ngadon arusaha di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana doakeun ku urang cing leuwih mararaju sing gerde milik amin di Sukabumi can di Sukabumi Pamarwan Hayang Atin heeh raya Numatakkeun lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoranas lain pemborong lain tua ti kieu we ngagulak-gilak si cepot
Bisa belang-belangan tapi lumayan belang-belangan bawa akang teh. Bisa ke luar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Amerika keliling Eropa bisa. Tamat mah dina sagala rupa ilmu jadi duit. Oh gitu benar kan. Can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Matak teh mati kayak kahareup mah dalang teh insinyur, doktoraneus, sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu, lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek, anu ngaronyat. Nu ningkat bener. Dalang tinggalin wawasanana kurang teu bisa ngigelan zaman. Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi. Ngigelan zaman kumaha we carana? Dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik. Jeung lampu. Da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor. Obore mah juru panggung. Juru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya, benar kan? Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik, sound system. Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Oh, Thomas Alva Edison. Urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh. Agamana mah biologi Islam. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Matak eueuh gawe mah disebutna ge ceuk urang Sunda mah kedul. Kedul. Ku uleun. Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh marukana meureun patung meunang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihan. Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah. Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya letik benar kan? Cek aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya. Tidak ada gunanya. Cek kiai macana engke di kuburan teh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel, jalan aspal, jalan tol nah eta teh meunang nu buntung. Oh, benar. Meunang kokod teh. Jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka Heeh. Benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana keur ka jelema deui, bener. Heeh, sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. Hasilkeun. Sabab di dunya mah butuhna harta. Keur manyangkeun umur. Keur nyakolakeun budak. Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluikeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Nya. Benar kan? Sampai berhasil. Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah. Nah urang teu ngalagu gitu. Tapangna loba pemerintah, oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena.
dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan Gamang, Saron, Bonang, Kendang, Rebab beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalageuna moal anu ngademo. Cing contohan mode ieu Gambang pantina kai teh Gambang. Kai jeung panjang tos kan tapi. Gara sok lagukeun Gambang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Jadi tunjang Barengan ku Saron 2 antara Saron ka hiji ka 2. Luy Gener Bonang jeung Rincik Jenglong Rebab Kendang Sinen dina jaman pawangunan jaman negeri kesatuan dewek niga lamun tayang kenangan sing napa persatuan alamat abut-abutan kokonakeun persatuan perlu kokoh jeung kukuhan dalam tadi tipu gitu mah mau dikenangan aing. Aing Berlin. Urang ketipu ku si Akang. Tak gitu politik teh euy. Lain lemes gitu. Da ngahaja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah. Pan aing tulus ngigalna dikenangan. Lain kepancing, Rin. Gitu. Tah, moal aya nu ngademo ceuk nu nongton geunah Bapak Hajat ngeunaheun. Ngalageuna. Coba lamun Saron gerepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelok nu hiji Salendro. Hiji Mataram. Ituna kabeh teu puguh he nakolna teh geresok. Tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda tinu bieu teu puguh dengekeunana teu puguh tuturkeunana lieur ka aingna ge loba janji teu puguh Arengheng teh bener. Arengheng Pajejet ku dedeuan teh bener. teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bager di sanajan duit saeutik oge. Nah, geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun. Gerepek pikir ku sia naonan kitu pedah. Bener kan? Nya. Alus mimiti. Alus disetar goreng dipinis. Tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu. Belenggu penjajah. Baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tak anu dibui teh keluar ti pangbui yang dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula, ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui. Nah naonan garesok? Pikir gue. Baheula mah tina berjuang heula. Tidak berjuang heula sagala rupa oge. Apa pait ketirna. Gitu. Eleh keneh ku paningrat ye tuh. Nyaah ka urang bakti sosialna gede nya kitu cekeng oge mudah-mudahan panjang yuswana amin
tambih deui rezekina. Amin. Geuning ieu aya daek dikocorkeun merejekina ka urang. Heuh teu beda we ti balong. Beda balong kumaha aka. Balong saat laukna kok kocopokan.